Kiwari urang lajengkeun carios pedang wasiat atana pisi kancil ti Pakidulan, wilujeng ngabandungan dugikeun ka Rengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun wargi-wargi Mang Didi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana sa antaro jagat. Ulujeng ditepang dangkeun deui sareng jujutan carita si Kancil ti Pakidulan. Ayeuna baris kabandungan bagian anu ka-44. Sakumaha anu kantos dipaju dina bagian anu ka-43 na. Pedaran Mang Didi kebegat ku wanci dina mangsana bedarkeun si Kalajenggi atanapi siluman Kalajenggi. Harita teh ngadengekeun sorana Mayang Sari teh nya Mayang Setra maksud teh. Nya terus dipapai ku manehna. Kalajenggi teh. Kumaha atuh para pamirsa lajengan ieu carita langkung paos nama mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Mangsa alam harita teh beuki berang baik. Breh di hiji piluweungan aya nu keur lempang makhluk anu matak pikasieun. Nya eta teh tayalian Iwati Kalajenggi anu boga elmu anu luhur, pangabisa anu sampurna. Nya nu akhirna mah tempatna Nyi Mayang Setra teh kapanggih ku Kalajenggi. Barangguh cakakak atau Kalajenggi teh seuri mending agak-agak bangun bunga pisan. Sabab geus bulan-bulanan neneangan Nyi Mayang Setra. Ari ayeuna kapanggih pisan najan geus robah rupa ge jadi begeng kawasan nini. Tapi Kalajenggi mah henteu samar, tetep awas matana, sidik hatena seukeut perasaanana. Bagja menyanyain bisa tepung nulis jeung si nulis Mayang Setra. Bagja nulis ieu si Kakang. Cakakak bari jeung jigrah ngadeuketan. Limbangna semu egang ngagegag bari jeung leungeunna satengah japlang. Ari mata mureleng we ka Nyi Mayang Setra anu harita ngajanteng bakat ku kaget lantaran teu disangka-sangka bet bakal patepung deui jeung Kalajenggi. Hiji makhluk anu kacida dipika ijidna ku manehna. Nyai nulis wah heuning atuh burung pacepung deui jeung si Kakang. Nyaha nyai teh baud wae yap ka dieu nulis. Urang lempang gedeketan urang diuk rerendengan. Cek si Kalajenggi bunga pisan nabudakeun ka bunga hatena sono muncul urang mah ka Mayang Setra. Raga mang leungeun anu rangluas rek newak cangkeh Mayang Setra. Tapi edas nu ditewak teh cicingeun rekat ngejatkeun awakna bari jeung babukeun atuh iteukna kana ramu Kalajenggi. Yuk.
Ayah, ayah, jembrot atuh harita anak kocak kalajeng di tengah jerit lengan kekerepengan berjing aduh-aduhan. Wah, kunaon ke nyai geuli geuning bet gua laga. Aduh. Pokna kalajenggi berjeng terus nyupan lengan anu katuhu. Nuramo-ramo nak karasa asa rampal kababuku itu ki Mayang Setra. He kalajenggi, halik siangin kah? Nonton kumawani siang deketan ka aing. Jeung nadeui aing mah teu sudi najis abrigan siang babarengan jeung sia. Anu lain manusia, teu sabangsa jeung aing. Cek Mayang Setra bari jeung tutunjuk. Panon molotot estuning teneng ludeng eueuh pisan kasieun. Wah, nyaha dening jadi gayak. Oh, kunaon nyai nu nulis? Apaan palai ngaliwat kelin tuh? Si kakang geus menang penilnya, geus menang beasnya, menang nyokotan ti lembur. Hayu urang ngaliwat kea. Urang jahal babarengankeun. Pusing kang dihuapanyong. Cik kalajenggi abong temoga polo. Sakitu Mayang Setra nampik sapajodogan teh masih keneh we miharap ka Mayang Setra. Teu sudi najis aing. Aing masih geus teu inget kanu kitu patut. Rasakeun sia kalajenggi. Aing rek balitungan jeung sia. Magas ya mun tolo babacot deuleu. Aing masih teu sudi ngadengekeun age. Kalajenggi harita lebah dieu mah colohok. Manehna ngerasa heran ngadenge omongan-omongan ti Mayang Setra anu tereugeus wadian eueuh kasieun. Sabot kalajenggi keur colohok itu, jelung! Di Mayang Setra luncat berjeng ngahebatkeun itu kena. Malahan mah beri ngagero ngaruntageun hate musuh. Hen, modal sia kalajenggi. Hiu, eta itu nyamber kana beungeutna kalajenggi. Gila kalajenggi ngeun ngagileukeun sirahna. Tapi edas lateuing itu datang manten. Atuh kubro atuh hadita kana puhu cili. Kocak atuh kalajenggi ngagero meuli humaruru gugurubugan musap-musap celina. Wanya coba kurang ajar sia Mayang Setra. Gihakan atas ya ku haing. Kalajenggi bijil amarahna. Timbul nafsu mending ngagidir. Untu atuh jeung sihung kakerot bakat ku ambek hayang ngrekeb ka Mayang Setra. Nu akhirna saburu teh nu buru karek ngarekeb ka Mayang Setra. Tapi edasnya Mayang Setra geus waspada ti tadina sarta geus buleud patekadanana. Gilig pikir rek ngagempur ka kalajenggi bebeakan. Gor atuh hari teh tarung patutunggalan. Silibat sabot silih giti, silih tajong silih tonyok. But atuh eueuh pisan kacape. Tetela Mayang Setra nu ayeuna beda jeung batur. Kawas anu kaancikan setan, gerakanana cepet jeung matak ngabahayakeun. Sababaraha kali iteukna keuna kana awak si kalajenggi. Jebro deui meuting gereblug atuh kawas neunggelan muning. Sababaraha kali kalajenggi atuh ngagurubung, tapi kuliang hudang deui maksakeun bari jeung gegerem. Mayang Setra ge kungsi kabunangan, cangkengna ditewak dibantingkeun kana taneuh, tapi edas teu karel-karel ngurayat deui hudang bari jeung masang kuda-kuda. Sok sia, maju sia kalajenggi. Keturupan pangawas sia. Ku aing mah burung ditadah. Cek Mayang Setra bari tanggah. Sabab atuh harita kalajenggi memang jangkung badag. Mayang Setra nangtang bari jeung napas ngahegak kesana mangku munggah nyorolok masuhan sakujur ning awakna. Wah, nyaan sia ngayawan ka haing. Kurang ajar sia manusia burung. Cebeunang dipikannya dicereu bulu sia ku aing. Kalajenggi teh eleh gereng. Matana atuh sebuhurung kuku-kuku barijil. Teu beda ti lampah maung. Ya, julung atuh sebruk nubruk deui ka Mayang Setra. Di papag atuku itu kan geus meunang ngajampean teh. Yo.
Cubuet gebro bedang pisan tarangna lengak atuh harita. Kalajenggi ngalengak tapi jurung kunung ajeg deui bari jeung ngajamret beuheung kukuku anu ranggoas. Tapi lop Nyimayang Setra harita ngalapkeun sirahna atuh koplos panerajang kalajenggi ngeplos. Nyimayang Setra anu rada dongko atuh harita sakilat ngarojokeun iteukna kana palangkakan kalajenggi. Beledug atuh harita pelebah wadah caina. Yeuh ayo kalau tok aing benang goblok aku cek kalajenggi bari jeung ajret-ajretan kituna teh bari jeung nunungku bobogaanana. Aya kurang ajar sia bawayak wani-wani sia kana padaringan aing. Aya kalajenggi bener-bener ambekna kukulutus ongko matana bolotot eukeun mah bolotot di baheulana untuk kakarot. Tapi Mayang Setra atuh teu nimbalan manehna tatap tatan-tatan deui atuh barang nenjok kalajenggi anu abret-abretan kitu ditubruk bari jeung dibabug deui ku iteuk tarangna pisan. Yo lengak jebro deui lengak jebro deui dayangdag jebro sakali deui gebru kalajenggi namru kokosodan atuh bari jeung cungar cengir teu kuateun ku kanyeri diparekpek ku iteukna Mayang Setra. Modar sesetan dibojak saku aing. Cek Mayang Setra harita bari jeung terus ngaheumbatkeun di iteukna. Kabisan nu aya diketrukeun kabeh pikeun ngabinasa kalajenggi. Hiyo. Terus ditenggelan harita teh jebro deui dicacar satakar tenaga. Cek hitungan mah pas tina ngajolor kojor moal menyat deui tapi es tuning matak heran. Kalajenggi teh tibang aduh-aduhan kitu teu ari binasa mah. Lila kululai Mayang Setra beakeun tenaga. Tapi kalajenggi can paeh-paeh anger we cara tadi ngudupung bari aduh-aduhan. Dabogaeun ari rasa nyeri mah ngan hese di paehanana. Atuh reg Nyimayang Setra eureun napas lenghap ranyuk ngap-ngapan bakat ku cape jung nangtung bari jeung napas ngahegak. Panon melong ka kalajenggi melong nage rada tanggah. Iteuk disecakel keneh kulungeun katuhu bari jeung tetep waspada tur iatna. Bisi kalajenggi malik nyarajang ka manehna. Sajongjongan mah anu gelu teh eureun heula. Sabab kalajenggina nyungsruk teu daek cengkat. Degerungan we ngarasakeun kanyeri. Bari jeung nyanyaka atuh wadah minyakna. Sadengkeun atuh Mayang Setra ngajegak bari jeung ngeureuhkeun ka cape. Leungeun cangkeul balas neunggelan musuh. Tapi musuh angar bae teu daek paeh. Piraku si aing teh teu bisa ngabinasa ka setan. Awas ya dibabuk desa ku aing. Cek Mayang Setra sanggeus sadalila sarta kacapena geus seureuh. Srog masang kuda-kuda iteuk dicekel ku dua leungeun ayeuna mah terus ngawahan iteuk teh diayunkeun nepikeun ka luhureun sirahna. Hiyo jumurun atuh harta dibabuk teh kana mun-munan si kalajenggi. Da eta mah kalajenggi kawawong atuh kalajenggi ngoceak deui nepikeun ka ngabrurinja blak awak kalajenggi nangkarak geus nangkarak ngajurung kunung blug nang kuban gereleng ka kenca gereleng ka katuh sesegor teu beda we kawas muning menang mencit. Mayang Setra atoh ningali kitu teh ceuk pikirna pasti modar ayeuna mah tapi edas. Reg kalajenggi teh eureun kuniang gudang lalaunan pisan. Blek diu cumagug we. Nangkep tuur panon melotot ka Mayang Setra. Lenyap atuh Mayang Setra ngalenyap hatena mimiti leungit cumangetna. Leungit kepercayaan kana dirina.
lantaran kabisa jeung kakuatan anu aya teh teu mampu geuning pikeun ngabinasa Kalajenggi. Kenapa orang kena pati? Iya si aing, si Kalajenggi jago dasar sagang. Ayo, tamplokeun kabisa sia teh mayang. Aing bakal ditadah dulu dibalas deui ayeuna. Yo, cung si Kalajenggi nangtung. Ayeuna mah geus beak pisan kasabaranana meureun. Karepna mah hayang males balitungan merinjeun Mayang Setra. Nenjo Kalajenggi hudang, Mayang Setra ngajenghok rewas. Cana naon geus bingung, nah kudu kumaha ngayonanana. Mangkanin itu geus teu mampu, tenaga kelah leuseuh. Nyi Mayang Setra lebah dieu mah jadi undur-unduran. Tapi ayo waspada mah tetep we ngan. Untung bisa keneh ngawasa kana diri. Tenang, tegugu sarta mampu keneh nahan perasaan anu teu paruguh. Montong. Montong undur-unduran siah waweang. Ngajedog siah munnya mah aya kawan yo. Tadah ku siah. Sebut atuh harta Kalajenggi harta nerajang. Leunggeun katuhna nyauk atuh. Kahari ramona anu rangguas teh munikeun ramakah. Kukuna anu sareukut estuning matak paur. Seok atuh kana beungeut Nyi Mayang Setra. Tapi untung bisa keneh ngagiwar atuh keplos. Kapkencaeun Kalajenggi atuh puguh we. Kalajenggi ge ambek-ambekan asa diralece meureun. Siak deui atuh lumben kencan nyamberlep deui atuh Nyi Mayang Setra ngalapkeun sirahna. Kitu jeung kitu we menang sababaraha kalian mah. Tapi edas tetep teu beunang. Dumasar kana teu beunangna Nyi Mayang Setra, Kalajenggi ambek-ambekan regeureun. Jereng-keneng atuh nulak cangkeng bari jeung ngajigang. Mata anu geus molotot ti baheulana molotot deui atuh semu hurung pok harita. Memang hebat sia waweak. Tapi coba saja pengawasan ngang anu pamungkas. Anu jadi andalan ngaing. Mangkang sombong si Kalajenggi. Sok tembongkeun. Cek Mayang Setra make wani nangtang. Padahal hatena mah teu nyaho kana naon-naon anu kudu dipilampah. Kudu ku ilmu naon atuh pikeun ngabendungna serangan musuh. Harita Kalajenggi narik napas jero. Dua lingin harita numpang dina dadana. Sanggeus kitu mah lingin turun nalaunan terus dikatukangkeun rada japlang ka wasrek kiber. Sanggeus kitu harita kene oge ngapurakeun ciduhna. Tetela lain ciduh saciduh-ciduhna tapi perah anu kacida jahatna. Atuh teu beda kawas Cihujan miripis ngabura ka Mayang Setra anu muncrat kaluar kana dangdaunan langsung ngulapes leuleus. Hideung semut tutung kakeunaan ku peurahna Kalajenggi. Dumasar kahata jelung atuh Nyi Mayang Setra buru-buru mundur tapi teu buru atuh kabeunangan. Heob kana beungeutna atuh asa aya anu panas-panas. Nyi Mayang Setra ngajenghok rewas beungeut diusap jeletot atuh karasa nyeri. Leng sirah kalasarieur. Tetenjoan jadi ranyai kararoneng bumi alam asa dengdeng. Itu kunaon? Aduh. Cek Mayang Setra harita jajarig jegan sasampoyongan. Koloyong keburu namru nyuuh kana taneuh. Cakaka Kalajenggi seuri bari jeung lenggakan.
lamun cek manusia biasa mah atoh meureunnan. Modal sia ayeuna mah Mayang Setra. Modal sia ayeuna aing moal mere hampun. Sabab sia geus teu beunang di sabaran. Ayeuna karasanya modal sia wawayak. Cek Kalajenggi geus ujung. Manehna memang boga angkeuhan ya almuna moal aya anu ngelehkeun. Salse we arek ngabinasa musuh teh. Nyi Mayang Setra atuh harita diantep heula cenah ngarasakeun heula kanyarina meureun. Akibat tina peurahna anu dipurakeun kana beungeutna Mayang Setra. Dina kaayaan kitu Nyi Mayang Setra beuki ripuh. Lalembutanana geus kalabur selang-seling asa eling asa henteu. Nya dina kaayaan kitu sakilat nu sakitu uritna ujug-ujug hiliwir aya angin leutik ngadaringding. Nebah kana beungeutna Nyi Mayang Setra cap karasa tiis karasana teh. Nu tadina panas ting celetot ting jeletit ngadadak sirna. Ngong aya sora tan katinggal dirimna. Jentre pisan asa ditompokeun kana ceulina Mayang Setra. Mayang Setra, ulah leutik hate. Hudang dibrikeun rasa nyeri engke ge sirna sorangan. Pikeun modaran si Kalajenggi dagoan sina seuri deui. Tah lamun si Kalajenggi keur seuri totog lak-lakanana ku iteu. Kitu sorak nu kadenge ku Nyi Mayang Setra. Unian atuh Mayang Setra hudang ngalaunan panon kegereceman ceuleuyeuk kawas nu kakara hudang sare. Malahan mah make jeung gigisik sagarupa. Cakaka harita Kalajenggi nyeungseurikeun. Wai dene sia Mayang Setra. Sok nangdung sia aya keneh kawani mah heuh. Wai nguar burung diladengan sia wawayak. Ceuk Kalajenggi harita nulak cangkeng salse pisan. Nangtang perang. Kalajenggi mentang waka suka bunga sia. Aing aya keneh kakuatan moal mundur satungtung bisa keneh ngarenghap mah. Pikeun aing leuwih hade ajur tutumpuran jeung tibatan atuh kudu sarah bongkokan ka anjeun. Cek Nyi Mayang Setra bari kadawak deui atuh harita nyakal iteukna nu ngagoler gigireunana. Kalajenggi atuh seuri munikeun kalalenggakan nulak cangkeng ongkoh berjeng ngajegang bunga beureung ngadenge panangtang kitu. Nya sabot eta Kalajenggi seuri anu calawak sungutna atuh Nyi Mayang Setra ngerahkeun sesatanagana dibudalkeun sakaligus hayang notog lak-lakan Kalajenggi. Ayeuna waktuna sia modal sia Kalajenggi. Ciong atuh ngahyu karta bersat yu geblus. Iteuk Nyi Mayang Setra kana sungutna Kalajenggi anu keur calawak. Beledu kana lak-lakan pisan. Jep. Kalajenggi cempe serina. Kalajenggi eureun siri panon buria buncalik. Leungeunna roroesan beuteungna kembung kempes. Belok-bok ngomong teu puguh kadengena. Jadi jeku jrog kana lemah. Ngajongkeng bari jeung adug songkol. Matana mulikan ti siri kena bijil kabeh. Buncelik es tuning matakeung. Mayang Setra harita ngarenghap narik napas panjang. Lugina hatena geus nenjo kitu mah. Iteuk nu nancep dina lak-lakan Kalajenggi teu dicabut, diantep we sina modar heula cenah. Ari Kalajenggi kawas anu geus leungit kasadaranana. Lantaran atuh kabeunangan mamarasna pisan jeung kalamahanana. Leungeunna kelakah roroesan teu daekeun nyekel kana iteu. Komo atuh jeung nyabut nama.
Kalakah uyup ayap neangan pamuntangan. Suku dibuntang banting blag blipu estuning mata keung. Kalakai paburisat kakoerkeun kuno sakarat. Gereleng kakencak gereleng kakutuhu beledug neumrag tangkakai. Tepikeun ka ngageber ampir-ampiran rungkan. Ningali kitu Nyumayang Setra colohok ningali anu sakarat. Ti awah nepikeun ka akhir. Lila kulila kalajenggi cicing. Awakna jiga nu leuleus. Nang karak bengkang teu usik-usik. Matana angger bolotot suku jeung leungeun jadi hareuras. Modar si ayeuna mah ceuk Nyumayang Setra. Terus antu ngadegetan cegana iteukna jebrud. Iteuk dicabut tina sungutna kalajenggi. Anger we calangap sungutna cowau. Burahay beureum ku getih. Tapi aneh, barang berat iteuk dicabut les. Bangke kalajenggi teh leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Jileung ngajang gelek jadi orai buntet. Panjangna ukur sameter. Gede saeutik ti tangkal jame puhuna. Huluna make makuta teu beda we kawas orai naga dina dongeng. Geuningan jadi orai aneh. Gila teuing ai. Cek Mayang Setra ngabirigidig terus undur-unduran berjeng usap punduk. Da asa ting puringkak sabulu-bulu. Ari orai buntet jelmaan ti kalajenggi matana kucap kiceup melong weh ka Mayang Setra. Mun bisa ngomong mah pasti atuh ngabudakeun seuning hatena. Tapi eta sakadang orai teh ukur kitu we ngelelan hungkul letahna ulal elo matana bari melotot. Nyingkas ya. Mentong lila cicing di dieu. Aing iji dikasih sia. Aing sieun teu hayang nenyo deui. Tuh, anak sia di gunung cokot bawa ku sia gara-gara sia. Cek Mayang Setra barjeng nunjuk ka guha urutapana teh. Sabab ku sareretan ge kaharti paingan atuh paingan anakna buntet cara orai. Dan bening wujud bapana oge nu aslina mah kitu. Ari eta sakadang orai buntet anu make makuta teh. Sanggeusna diomongan kitu mah atuh teu wanieun deui cicing di dinya. Terus we ngarengkol ngaleor. Nyingkah ngajauhan ti Nyumayang Setra. Ngan aneh inditna teh dibarengan ku sora-sora anu ngaheang saheng jeung angin anu ngaglebu. Ningali kitu sakedapan Nyumayang Setra colohok ngajajabkeun ku paneuteu. Nya sanggeusna jauh mah kalayang eta orai teh betiber kawasna kabawa angin. Nyumayang Setra beuki colohok bae aneh manggih orai bisa ngapung. Las eta orai ngiles teuing ka mana tuluyna mah. Sanggeus kitu mah lakat teh atuh harita awak Nyumayang Setra teh leuleus. Brek deku itikna ngagoler dina lahunan. Rarasaan teu pararubuh pepikiran jadi rungsing. Bingung teu nyaho kana naon-naon anu kudu dipilampah. Sasat sapoe jeput Nyumayang Setra mikir di jero leuweung. Neangan akal kumaha carana supaya dirina bisa balik deui ka asalna. Hate mah keukeuh peuteukeuh hayang balik ka lemur. Meron hayang tepung jeung indung bapana. Hayang menta dihampura ka indung jeung bapa. Menta piduana supaya hirup aya dina kasenangan jeung katentreman. Tapi edas, ari ras kana kaayaan diri kiwari, estuning jauh pisan bedana jeung baheula. Padahal can tahun-tahun, paling oge satahun leuwih mah aya berhenti mimiti ninggalkeun imah tuk nepikeun ka harita. Kaayaan Nyumayang Setra ayeuna memang kasaktian nambahan pangabisa geus teu cangcaya deui. Buktina bisa laksana ngabinasa kalajenggi. Tapi edas kaayaan awak Mayang Setra kacida matakna langsana. Jangkung kuru alias begeng teu beda we jeung nini-nini anu umurna geus 70 tahunan leuwih. Awak gede jiga rorongkong. Sabada dipikir dibulak-balik, dipapai dirasa-rasa jeung dibeuweung diutahkeun.
Nyimayang Setra boga putusan yen rek balik we cenah ka lembur rek nepungan indung bapa kitu kieu mah kumaha engke we. Nah, mending balik wae. Hayang nyaho kaayaan di lembur. Nya sanggeus ngomong kitu majung Nyimayang Setra nangtung. Kop kana itik terus atuh lempang kelawan tenang. Ngalengkahkeun sukuna meni anca. Terusuh henteu gugup da eueuh burueun anu rusuh. Mangsa alam harita teh khususna mata poe geus tunggang gunung harita teh. Langit henteu pati bengras, malahan mati belah wetan kandel ku mega hiding. Kawas-kawas arek turun pihujanen. Ngan di belah kulon aya caang-caang keneh. Panon poe ngintip dina sela-sela reueuk atawa mega anu ngayang luhureun gunung. Tonggeret geus reang di sarada dipapaesan ku sora manuk nya kitu deui unggal waktu. Geus ngabaku. Selit tembal atuh jeung baturna bangun anu galumbira pisan. Taya kasih kasusah jeung kasedih. Sawareh tingkah lapar manuk-manuk masih diudag jeung baturna. Sawareh deui mah cari munuk we dina dahan-dahan aya oge anu naliksi. Beuki burit tonggeret beuki reang patembalan. Sosoer geus mimiti di sada jeung sora-sora sato leutik anu ilahar di sadap. Angin leutik ngahiwir nebak kana dangdaunan aroyang pating arulang. Kawas-kawas anu ngagupayan. Nya dina kaayaan kitu. Cag para pamirsa. Ye carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana? Insyaallah mane diberis neruskeun bagian anu ka 45 nakunya. Mudah-mudahan urang aya sehat jeung panjang yuswa tiasa ngabandungan lajenganana. Hatur nuhun kumarupi perhatosanana ujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.